Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Aweng karuhun. Salam KKS komunitas Kolecer Sunda. Oke, baraya KKS. Ayeuna abdi nuju bade ngabarunggungan Kolecer anu anyar. Dia namanya rengse hiji. Ieu mah Kolecer alit ukuran 18. Nah, ieu sapertos kieu. Ayeuna teh nuju proses bade ngabarunggungan anu ukuran 2 kilo. Nah, ieu sapertos kieu rumpina. Ari hujan Pak, hujanan. Namanya bade di barunggungan. Nah, ieu baraya teh namanya beres itu barunggungna teh. Ini sapertos ieu. Ayeuna teh bade di barunggungan. Mudah-mudahan baraya hasilnya memuaskan. Bubak we segitu Pak. Soalnya ieu ukuranna lebarna 8 cm, panjangna 2 meter 30. Di kamar eueuh mah bisa gitu mah. Suganana ya sugan sae. Nah, ieu sapertos kieu.